Nunamina cek Adnan Rapiski hoyong disaur kuwa cenah hoyong disawer hapunten nyala pada dilajengkeun kana kidung nyutruk galur ti karuhun nutur lacak para wali nyembuang ka balarea ditinggal tininiaki ngawaris kabudayaan nu gaduh hajat seni Sunda sawer asli meni koret seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajongjongan mawa diri sing taliti satincak make pikiran ujang hendar pikiran ieu pepelin pepelin jalan pituduh nuduhkeun diri sing lilir hahalang mah lugai di singlar mun hayang salamet diri di dunia ukur ngumbaran yang aji pikiran ieu pepeli reperapi nu salemur kacai jadi salewi kadarat mah jadi salogat pakuat pakait ulain ka balilahan jang rapiski ancrugna ngajadi hiji ngahiji ngajadi dur sadaya makhlukna Gusti hubungan mah sabilungan kedalkeun katineng hati ka ibu sangkara macek rapiski neneda ka maha suci neda agung cukup lumun neda jembar pangat sami bili ayah kalepatan wile ayah nasi mati nyawer sunatan nyanggakeun mubiri tampi mangga bade dilajengkeun kana sawer sunatan Bismillahirrahmanirrahim mugi Gusti nang kayungan kaasep nu disepitan mugi asa salamatan salamat asep ayeuna atos laksana nyumponan kana janjina janji kai selamanana Islam ngobogaan ciri-ciri natara pahili omat ulah bade lali parentah anu ti Gusti Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan ulah osok kajongjonan ku asep gancang teangan teangan eusi dunyana lamun asep tosawawa ulah sok sakabak-kabak kudu ngagugu ka bapa Itun bapa nu ngaping di
jaga berang jeung peting pikir Asep kudu nyaring bapak erek mere pepeling bapak regekeun pamawon dipegang diajar kudu sindakan sangkan bisa ngahartikeun artikeun Asep ayeuna bapak mepelinganana lobetkeun kana manehna dipampikeun Kumbira ibu ramana bangun jantan putrana damang dina salirana bekinten mani dinahna dina taya kerna banding ngareti suklak di lamping ondangan atau sarumping abul mani dararinding ngatul sapara kancana hoyong terang kaputrana anu disepitanana muji syukur sadayana muji syukur putrana mugi abadi biasa mawadi jadi jalan ku Asep masing kaharti catat dina jero ati ditampi ka ati suci pepeling di para wargi sadayana disuhunkeun piduana putrana hoyong sampurna kana pakasabanana lamun ancur kana tani mugi sing cukup sing uni dikadarkeun sugi mukti nyukup indung bapa nini lamun kasatana dagang dipaparin saang padang rik-rik kemi bati dagang mere mawe kanu anggang mun loyo kana ngawila sarupi jadi kapala jauhan umatak pala kawargi sing bisa bela lamun hoyong kana nyantri bisa mawa pangarti supaya jadi pamatri diiring ku suci ati diamalkeun kalawan dilaksanakeun supaya ulah carekeun ambeh eueuh nu ngomongkeun lamun hoyong anu bale ulah Asep diajar tablet ulah jeung ti babalegek kumawana jeung ngalegek ngalege ka babaturan moal aya ngematuran pikiran jadi kapiran bongan salah pangaturan lamun jujur sareng batu tangtu akuran ka unggal lembur sungkan Asep makmur subur mamur wajinawi pinterna mawa pangarti lamun bisa ngarti ta eta ilmu sajati ilmu ti Gusti ku Asep masing kaharti mawa sing ati-ati ucap lampah masing surti pikiranana percaya damel pangeran tuduhan hadis jeung Quran wahyu kana dipanutan urang sadaya mani balarea dibuka segala ayat Quran hadis anu mulia mulyana hadis jeung Quran nuduhkeun jalan pangeran keur nepes rasa sorangan sangkan tiis pipikiran pikir hate urang pikirna hate urang da urang bakal namulang lamun hayang ulah ringrang sing daek lari luang apunten rada serak sing rase karencangan ulah sok aing-aingan bodili silih benduan akhirna papasean pasejeun babaturan eta teh nafsuna setan moal aya kauntungan tetep dina karugian rugi mun mumbar amarah Asep teh ulah sarakah ka batur tong nyieun salah kudu silih pikanya singnya ka ibu Rama ulah sok sakama-kama tumutkeun parentah agama eta nu langkung utamanya ka indung ku indung Asep dikandung ku bapa diugung-ugung bral Asep ke ratu tulung tulung ulah gagabah lamun mikeun ulah nyaan mikeun kama keur susah nyuponang kana ibadah kunaon bae ku beas atawa pare ku harta bade gehna de komo ucapan sae ucap tingkah laku dia
ajar asep nabaku aya tamu ulah kaku diburu geura dilaku aku baik kudu dibasa lamun asep tos dewasa sing ageng rasa rumasa kagusti anu kawasa kawasa kumaha agung sing sahabat rek satulung bumi alam dijungjungnya anak kaliwat langkung punya rasa saya bikinkan manusia ngatan bagena tidak tancap tina tanah kusi madamalnya anan makhluk sirah makhlukmu ayah di dunia diparap dipikarnya Allah anu dimumunya diasidinya Mini asika sadayana tuku mati ka apina ngarik satur ngajarna kumaha bae amalna amalkeun kabeh elmuna kanyakeun ka dirina masih nyamut ka gustina supaya hirup lugina ibu ramana sinaran para putrana rawuh para kancana sinaring selam sampurna dunia akhirat disarengan sareng salat teguh ilmu Islam kuat Gusti maparingan rahmat rugina ibu ramana sinaran para putrana rawuh para kancana sinaring selam sampurna. Amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang payungan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuhun paestu kasihan waktu ada aya serak ieu. Banyak nu boga hajat. Eta nu boga hajat. Waalaikumsalam warahmatullahi